Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Neng. Sarapan lah. Kunaon mah? Mama teh carape. Bisa tuh sih ngahargaan kamu jadi salaki. Hah? Penghargaan? Mikir tuh. Geus layak can dihargaan ku jadi pamajikan. Salama ieu teh Neng teh capek, Maksud aku mah ya teh. Jadi salila rumah tangga jeung teh ngarasa teu bahagia. Teu dianggap anu jadi salaki. Terus menurut Neng kieu kunaon? Sadar henteu. Dina rumah tangga saha nu nyukupan? Neng gaji Neng teh panggedena. Ari mana? Eueuh Oh. Jadi karena materi, bikin ke tengah harga kamu jadi salaki. Jelas. Namun lain karena almarhum Neng teh sudi kudu kawin jeung jelema anu teu boga masa depan usaha. Geus lah, Neng mah keur mung pasea mikir naon. Mungkin hari ini, hari esok atau nanti, berjuta memori yang terpatri dalam hati ini. Mungkin hari ini. Assalamualaikum. Salam. Halus. Payah kieu karak balik. Kurang mah. Kayak teh tos berobat, teh enak badan. Halus. Gering dijen alasan. Tempok pakaian mumpuk. Tempok ge rohaneun. Pemeh liaran teh gawean heula. Teh gering, Neng. Masih keneh pagawean sekarang aku pan bisa sekali-kali kuning bener. Terus kudu Neng digawean. Ulah gara-gara nu kieu dijen alasan. Geus dimulai mah Neng mata cerai. Ulah ngahubungan Neng deui, ulah nengan Neng deui, surat cerai ku Neng diurus. Geus capek. Mungkin hari ini, hari esok atau nanti, berjuta memori yang terpatri dalam hati ini. Mungkin hari ini, hari esok atau nanti. Neng mah beruntung bisa dikasih. Jelas lah, sama ganteng, masa depan cerah. Beda jeung urut salakin, Neng. Pokoknya mah janjinya kan Neng kudu setia, tong pernah ninggalkeun Neng. Pasti atuh, Neng. Manyanyi-nyanyiakeun kanyahan, Neng. Neng ge janji bakal ngabahagiakeun keluarga kecil urang Neng janji, Neng bakal neangan gawe.
Neng janji, Neng bakal ngarubah penampilan Neng deui. Neng janji, asal Allah ninggalkeun Neng. Dengikeun. Sakumaha maneh berusaha rek ngarubah diri sorangan, arek ngarubah keluarga urang. Anger, moal bisa. Kunaon, naon kurangna Neng? Neng geus bebeakan salila ieu jeung Karena maneh lain pilihan terbaik nya aing. Mungkin ku takkan bisa jadikan dirimu kekasih yang seutuhnya mencinta, namun ku relakan diri. Ya, mamang bari nganter hasil Neng. Mau jajan, ngamu koe. Bade diantur mal ku aya. Kedah ya, wios we mamah nyarira, kapan aya mah nuju sakit. Ya ya, hati-hati nya. Ngerinya, nah buka ku senyuman. Henteu. Ini kayak di dieu. Senang ya? Nilin Neng kieu. Senang. Maaf, aing mah lain jelema anu senang di atas penderitaan batu. Terus arek malu ke ka dieu. Terus menurut maneh, aing mah dia cuman mastik bahwa awewe nu ku aing baheula dipikanya bener-bener bahagia. Ternyata aing salah. Penting. Neng bahagia henteu. Nu jelas ka dieu hayang nu puas nu Neng kieu. Terserah maneh rek nganggap aing kumaha. Cuma nitip ya aing. Ubah kelakuan maneh. Lamun maneh masih keneh kitu, maneh moal menang kebahagiaan. Sudah cukup sudah, cukup sampai di sini saja. Daripada hati gelisah, cintaku kau balas dengan dusta. Sudah cukup sudah, cukup sampai di sini saja. Daripada batin tersiksa, lebih baik ku pergi saja.